kenalanya tong diinguk para ranyang sabab eta teh sunat motongan kuku. Dua ngarapihkeun kumis tah sapertos Bapak ieu Bapak Herli engke mah rada rapihkeun meusannya anjing mah. Jadi kan kumis teh sok aya anu dikerok, aya anu rapih luhureun. Ieu tah bibir aya anu ngamai jiga jembatan leho. Jadi lamun boga kumis teh tong diantep ramai ka dieu eceuk, da lamun bersin teh pasti eta leho teh rapel. Sunat dirapihkeun eta teh ti Nabi Ibrahim dicontohan. Tilu sunat meresihan bulu naon ieu? Bulu kelek, awas salaki tong masuk rarogok, bersihan. Opat sunat meresihan bulu sayang odeng. Sayang careuh dah. Ngan beda di lalaki jeung di awewe, mun di lalaki mah sunatna dikerok, mun di awewe mah dibenyeng, didudut nya. Kabayangnya didudut pew pew. Ih. Paleres. Aduh, ala wasali babari. Ih geuning teu karaos ibu geus setengah 11. Kayak ibu tadi meme ka dia sarot ki saeulan teu? Atas? Kada bilayan macan ibu balik ti dieu abdi mah ulah datang ti dieu langsung tibra hek janari subuh ibu kakarek boga poho can salat isya. Alasan pada ngaji penting teuing teu ridho. Naon sababna teu apal malaikat Israil bisi keur ngadodoho ka urang ayeuna teh. Bisi jiga tetangga kamari biicih itu Bu. Dabuhan capek merenang tas tiberang digawe jaba peuting ngaji pengajian mulu dan datang ka imah langsung tibra bablas 4:30 kakarek ingot pedak kitu ge biici teh dihudangkeun ka bawah ngimpi datang malaikat nanya ka biici cek malaikat man robuka gebuk teh biici uluh ieu meureun disebut maot teh mangkani can salat isya eta biici rek maksakeun hudang berat teu bisa hudang sugan ku eueup-eueup biici teh ternyata ari pas dipaksakeun nyaring biici ai breh teh di luhureun salaki biici ternyata eta masalah ku kupingan biici teh dasar ka bawah ngimpi disangka ku biici man robuka puguh cek salakina mah rok buka marok buka. Subhanallah. Karunya moal kabasluk kitu ka Mang Herli karunya. Lagi merana ieu. Subhanallah. Untung da budak Mang Herlina lain awewe. Bala-bala mun awewena atuh di dieu bulan maduna. Mang Herli bati kumetap. Ibu ibadah nyeri dihitan, ibadah nyeri ngalahir. Ibu, bu, araya ieu teh. Ieu bae dieu rehe bu aya. Bu aya. Jangan dulu kemana-mana, ibu abdi bade mencicipi kopi dulu. Good day, da bisi kaburu tiis moal enak. Bismillahirrahmanirrahim. Biasana gelas nu kieu teh anu satahun sakali dipakena ge. Nu kieu teh gelas pajangan. Sok aja gaduh gelas kieu. Salaki mah da hayang nyuci kopi teh tara dibere nu gelas kieu ieu. Agar we nu dibikeun mah eta teh anu 10.000 tilu. Cangkir plastik, benar. Tah eta teh babanda hisaban ngumpul, cenah madahat eta teh. Beda aneh atuh lawe jaman ieu mah sagala dianyuk keur nyapanya. 1000 sapoe eta Tupperware komo. Kan jadi pajangan lo bari we wungkul giliran salaki mah macan hayang nyuci kopi da gelasan ulah si pepeus datang mah gempa lini kabeh jeung lomari-lomarina diruntuhkeun gelasna hancur salaki atau mamah rumah tangga jeung lini ka salaki mah teh dibikeun kali ini mah dibikeun bismillahirrahmanirrahim subhanallah asa Mang Herli atur nuhun giung teuing. Nah ieu mah wios ngejang abah itu tuh. Nah, Sprite harga 5.000. Ai panggung meuni gagah. Ieu teh saya naon Mang Herli ieu teh? Aya bade naon anjing ieu? Dangdut. Oh supaya pongdut ti dia. Naon ari pongdut teh aja? Tah eta mah jawaban budak SD. Naon ari pongdut? Jaipong dangdut jawaban budak SD. Ari pongdut teh jelema ompong bari gendut. Da tadi atuh da abdi ge terang. Eli sabaraha teh eta mayar dangdut bade dangdutan 10 juta cenah Bu Haji. Aduh ka pongdut 10 juta abdi mah 5 juta ge ditawar deui.
Herli abdi bodak ridho ece nya eta masalah duit jeung dibere henteu nama eta mah urusan Pak Herli nya nya ulah di pikiran ku abdi keun da Pak Herli teh jelema eling ieu nah eling ka Pak Herli cak gitu Pak Herli cek jemaah Pak Herli teh eling ngan cek abdi make eling henteu na kumaha mere gede jeung leutik mun mere gede berarti Pak Herli teh ya gitu mun mere leutik berarti henteu teu gede ece teu gede teu sopan ge cuma keur magra Pak Herli teh keur merana disebut tuh eling deui astagfirullah Allahumma sholli wa sallim wa barik kadua aya ibadah capek naon ibadah capek haji umroh teruskeun ka Pak Haji Ajiji ibu ngan anu pernah ka Mekah ibu pasti mengalami capek nak tawaf kumaha capek na sae kumaha tapi ternyata ari ibadah capek ka Mekah mah haji umroh eueuh ka kapok hoyong deui nya leres ibu atos ka Mekah teh acan hoyong ka Mekah geus daftar encan ieu atuh rek sanu mawana can daftar mah ya ibu teh gadu artos mah sok daftar ka Gusti Allah ayeuna gadu artos ngalebetkeun ka Pak Haji Ajiji da sok ngalereskeun haji ngalereskeun umroh Pak Haji abdi mah gadu artos ya Bu daripada sok artos ayeuna dikekawak dipake meuli emas cek abdi mah mending kena dijual daftar haji daftar umroh dipake nyieun masjid atau ibu dipake nyieun madrasah mata abdi mah Pak Haji tah Pak Haji Umar Pak Haji Ajiji ku salaki kodang ditemleuh wae lamun uih ngawas teh kita mudah ayeuna nya dina mobil teh pasti esok digereneng geura cenah mah cenah balik ngaji teh atuh hasil ngaji teh isuk teh meuli emas atau imam meuni teh boga anting-anting acan jang naon sih cenah eta ladang pidato abdi sok kieu ke heula teu hayang abdi mah meuli emas jang naon atuh eta duit mending nyieun masjid mending nyieun madrasah da ka Mekah mah mineng ieu ayeuna abdi gaduhpun anak dua Dikri jeung Zahra abdi nuju ngabangun namina masjidna Ad-Dzikra madrasahna namina Az-Zahra wios teu naroskeun oge abdi mah cenah mending keneh dipake nyieun madrasah nyieun masjid naon sababna geus maot bakal ngocor ganjaran isukan ka urang ka keluarga daripada akhirnya dipake meuli emas dipikir-pikir sok ece duit 50 juta misalkan komo ratusan juta dipake meuli emas poe Kemis poe Jumaah maot nah dipake sapoe poe Minggu udah ku salaki dipake mas kawin ieu mung mama mung meuli emas bisi ayeuna poe Kemis meuli poe Jumaah maot poe Minggu dipake mas kawin ku ai leuheung lamun awena teu wawuh palawa ieu mah awewe nu dikawin ku aa balad mama aya dina grup WA ih mane keneh dijual dipake nyieun madrasah subhanallah Bu capek ka Mekah teh tapi awas ibu ulah aya mung cenah bongan capek ibu mun terus ka Mekah pasti hoyong deui beda ngan ayeuna kareueung atuh sabaraha bulan atuh jamaah umroh ditutup jamaah haji tidak dibolehkan tahun kamari sementawis kamari tos aya gelombang pertama dibuka umroh ayeuna tos ditutup deui karena ada apa wabah yang dinamakan corona mudah-mudahan ku corona ieu mun teh mah Allah yang benar-benar hakikat memberikan itu ibu apa penyakit corona Allah teh sing enggal diangkat deui eta penyakit teh dihilangkeun deui lamun rekayasa manusia ieu anu hayang ngancurkeun Islam mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala da keung atuh ibu tos aya nu tawaf tos aya anu sa'i aya anu umroh sedengkeun stabilna dunia ieu teh ku ayana seueur anu tawaf di Makkah di mana ibu di Baitullah sok kabayang sok ibu anu pernah ka Mekah mah ibu tos capek di Madinah 3 dinten upami ayeuna nu umroh 4 dinten paling lami anu haji 8 dinten ngiring arba'in di Madinah tos capek ibu tapi daya kacape mulai mikoti bir ali nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi taala sapaparat jalan aja selama 9 jam di perjalanan ti mimiti naik bus di Mekah ka Madinah di Madinah ka Mekah lamun ibu teu bobo lamun ece teu kulom lamun akang ayeuna selalu bentak pasti nu dibaca naon labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak lain 100 200 jalmi jutaan jalmi sementawis ayeuna ibu boro-boro juta ratus oge hese subhan keung alam dunia sakapeng masuk nalangsa sedih paingan cekolot baheula cek katerangan engke mah hiji waktu bakal ngalaman ibadah teh hese ibadah teh sulit ternyata ayeuna Bu hayang ka Mekah ayeuna sudah dipersulit hayang ibadah umroh hayang haji ayeuna
tos ayeuna ditekan karena ada ini ada itu. Mudah-mudahan Allah teh ya Allah engal deui nyetabilkeun dunia ieu, dihilangkeun corona teh dengan segera mungkin. Subhanallah ibu dugi ka Masjidil Haram da ibu tingali teh aya kacape jamaah haji jamaah umrah lebaut ka Masjidil Haram ningali Ka'bah. Allahumma zid 'alal baita tasrifan wa ta'dhiman. Geus ningali Ka'bah ibu teras muteran Ka'bah dina Hajar Aswad diangkatkeun pandangan bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar dikecupkeun 7 kali 3 kali ibu. Subhanallah bahagiana jeung capek jeung bunga jeung sedih ibu tamat sawab tamat sai mulang ka lembur. Ingat we di Mekah teh rarasaan teh keur di Mekah we mun gugah bobo teh hayang deui di Mekah rarasaan mah bulan engke teh urang teh geus rek ka Mekah deui datang ka lembur mah hese ti mana neangan duit. Tapi ibu jangan ayeuna kecil hati singkayang ka Allah daftar ka Allah gratis dan gaduh ka Allah. Kumaha carana ngadua sing minang ka Allah bari nangis wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yakin ibu satu saat akan datang rezeki dari arah yang tak diduga. Tuh Mang Romli jeung Biodak eceuk tetangga abdi. Oh aya Mang Romli? Mang Romli na ieu geus ka Mekanjan. Oh tah Mang Romli mudah-mudahan sing juga Mang Romli anu tetangga abdi. Ari di dia Mang Romli na ngora keneh. Di abdi mah Mang Romli na geus 85 tahun eceuk. Bi icihna sarua. Hampir sebabad jeung Mang Romli beda 3 tahunan lah. Kamari bulan Februari memang terjadi penutupan memang corona. Sareng jeung abdi umroh jaba geus daftar haji panasaran da apal kartu si Mang Romli teh teu boga nanaon ibu boro-boro sawah boro-boro kebun sakalian hoyong barang tuang ge lah sok pamere ti tatangga kok bisa ka Mekah. Mang di mana bisa ka Mekah ning boga duit. Cenah bu haji beureun amal abah mah balasku ke yang hayang ka Mekah. Ai syariat mah teu sabaraha budak amang cenah budak abah anu bungsu cenah kitu da teu kawin-kawin. Alhamdulillah ya jodohna kamari teh kawin ka aki-aki. Nan aki-aki na beungar cok. Toko emasna di mana-mana bos limbah. Jadi begitu budakna kawin ka si aki eta teh langsung Ki Romli jeung Ni Icih diberangkatkeun umroh didaftarkeun haji. Inti nama alus nasib Ki Romli teh. Beda jeung Ki Romli ieu. Alus nasib eta Ki Romli mah jeung Ni Icih pakakolot bisa menikmati ibadah di Mekah di Madinah subhanallah. Kabita anda cek itu. Kabita sok kawinkeun anak eueuh bikeun ta kaki-aki. Capek ka Mekah teh tapi taya kakak sok ibu sing kayang hoyong ka Mekah da abdi galamun ngarahi mah ti mana artos abdi gaduh artos kadang lah ada usaha tara paling kieu we ti panitia ayeuna ge arek dibere. Di mana tuh nya caroge da abdi mah teu usaha kan asisten pribadi nyupiran ka ditu ka dieu tapi ternyata ku kayang mah ka Allah suhunkeun dan nu gaduh mah ka Allah ya Allah abdi hoyong ka Mekah hayang tiap bulan hayang tiap tahun sabab Allah ngadagu ka urang bari kayang komo lamun ngaduana di Mekah mustajab ibu alhamdulillah diijabah doa teh tekago ka Mekah teh geuning sabulan 2 kali kadang sabulan 3 kali geus capek mah tadi kapun adikeun kamari ge nuju Januari teteh kaduga ngabingbing ka Turki jung pangabimbingkeun berangkat pun adi ieu. Jadi dibimbingna teh bisa ku trio ABC, kadang ku abdi wungkul, kadang ku ieu wungkul. Upami bagian ngurus budak laleutik da ieu mah sok katurut ku anak kecil gitu. Matak nuju ka Turki kamari seueur barudak bujangan, barudak parawan anu usia lah SMP. Ieu pun adi nu nyarengan abdi mah bagian nguruskeun nini jeung aki-aki. Itu da cocok aki-aki teh sok nempel. Lumayan aja deh mayan ngurus nini wadah aduh ayat tipuan desa apa nini batara apa bahasa Arab aja oh sedangkan aing di ditu lah teh kudu bahasa Arab wae aduh mata kudu wajib cenah mama teh bisa bahasa Arab pamolikeun kormanya sabaraha kilo lah kumanya aja kadang kalau masuk di jelah mung lah malah sok we kumaha sok naon da ibu atuh mun niat nipu marek naon ibadahnya ngan sok resep abdi mangelek kan ini jeung aki-aki mah sok kumaha baranya korma mah diajar mah bahasa Arab nya tuh cenah haji duh eta sok gaya teh ini ti kampung nih pararodo tapi pararede duh nya pararodo pararede teh sok nih sok kembali korma mah mawa ke resep teh maka cenah urut ieu ngawadahan senal tadi di Masjid Nabawi gaya aduh eta kapan ibu ari ti hotel teh
mun rek ka masjid teh sok bakal keresek nanti jangan wadahan senal dan teu bisa dituna di luar sok leungit. Nah sini nih mah teh sok kreatif keluar ti Masjid Nabawi senal dipake keresek teh dikeupel ari keluar rek ka hotel orang Arab teh kan sok balalagur Indonesia wah halal nah terus kan ke baju bonjour ya halal kan nu dagang kurma teh kan ini aduh cenah halal pasti cenah ieu teh gratis keresek teh sok dipake ngawadahan kurma teh eta ingat kan di ici kamar jeung Ki Romli gitu awas ya Ki Romli teh ulah kitu nyengerakeun Indonesia halal eta keresek kosong pun ici jeung Ki Romli mah cenah sok halal ngeresekan tepikeun ka pinu ya cok eta abdi pelongkeun keun antep ge balik carekan aku nu dagang kurma kakarek abdi repeh nah hate teh kitu nyarekan urang Arab Indonesia haram hah nih icik abdi nepak nyaji ieu kakarek halal ayeuna haram dak mau masuk nyawanan mah ari halal teh ngasaan 3 siki sok halal ari ngaresekan kitu mah nya haram naon eta teh walu atuh nya haji kudu kumaha cenah mah era imun diburusutkeun deui wayahna ku dibeli kumaha bahasa Arabna sok mah ngobrol tenang cenah waduh gayang gorok Syekh manggil lah digaul eta si mak Syekh nunjuk kana korma usoli cenah mana usoli cicing cenah nyaji kapan cek nyaji kudu ku bahasa Arab ari eta mah usoli mah paragi salat mah atukeun be nyaji da salat teh bahasa Arab Syekh usoli atuh dagang korma teh lieureun geuning di Indonesia mah usoli teh korma oh cenah meureun maksudna meuli korma eta dagang korma pinter kabi icih ngajawab deui Indonesia kam kilo aya kilona meureun bisi teh apal meureun sabaraha kilo ngan di irong kitu dikira-kira eta nu dina keresek teh si kurma teh aya 3 kilona gorok teh biji Syekh nunjuk kana korma salah sarokaatin meuli korma 3 kilo salah sarokaatin asra mun 4 kilo meureun 4 rakaatin meureun ku dagang kurma teh dijawabna teh Allahu Akbar ulah jadi jelema bodoh celang nyerakeun Allahumma sholli wa sallim wa barik Cep isukannya geus sukses geus gaduh harta geus banda geus di sabulanya ka Mekah komo aya leuwih rezeki mah tah inung bapak teh berangkatkeun umroh berangkatkeun haji barokah eceung ngabungahkeun inung teh barokah ngabungahkeun bapak teh abdi emut tahun 2007 teh hajian cek pun biangjung geura ka Mekah ngan sok ceurik wae abdi mah ti keur leutik ti keur gadis teh teh kaop nguping anu loba ieu kalau mal anu rek ka Mekah geuninnya sok dina mobil kolbak geuningan sok nangis hayang ka Mekah ternyata dinasibkeun teh tahun 2007 ngadua di Mekah teh ya Allah abdi 5 tahun kemudian hayang bisa deui ka Mekah da pasti di Mekah mah bakal diijabah wih kalembur 2007 ternyata gaduh artos gaduh milik aya 2 aneun mah meureun jang umroh mah ternyata Allah berkehendak lain hoyong ngaberangkatkeun kana orang tua tah ibu ieu mah contoh kabarokahan urang nyenangkeun hate indung ngabungahkeun hate kolot ternyata moal matak jadi sangsara bahkan leuwih-leuwih barokahna berangkat indung mamah itunya pun biang mimitina pun biang teh hayang ka Mekah umroh tapi hayang bulan Ramadan sedangkan ke bulan Ramadan saminggu deui bayangkeun berusaha untuk mencari uang sajaro saminggu demi siapa? Demi orang tua barokah aja mama pangdoakeun di ditu abdi hayang ka Mekah tahun enjing ternyata wih ti Mekah umroh pun biang tahun berikutnya abdi dipanggil deui di ditu ngadoa Gusti abdi hayang tiap tahun ka Mekah tiap tahun hayang sabulan sakali dikersakeun Allah nganasibkeun sabulan sakali ka Mekah intina ibu sing kayang hoyong ka Mekahna Allah anu gaduhna sok bakal yakin dinasibkeun ti mana we artos mah nu penting urang kei bari ngadu bari usaha sakitu katilu ibadah ngeunah naon cep ibadah ngeunah nikah matak disebut nage Cep Kurnia ibadah nikah teh ibadah spesial jiga martabak spesial aya nu make telur spesial pakai kacang jadi Cep Kurnia ibadah nikah teh spesial pakai kacang yes Cep Kurnia pakai kacang keteangan melem satu aya kacang ibu nikah teh spesial pakai telur yes telur nage 2 aduh ngan ka ade ieu Cep Kurnia tujuan anak kudu bener
Naon tujuan nikah? Ulangan ukur melampiaskan nafsu sekungkul da ari masalah ngalampiaskeun nafsu jeung sekungkul mah jang naon kawin mending neangan jablay we di panganaran. Itu naon tujuanna litas kunu supaya tenang, supaya tentram. Naon modal supaya tenang, supaya tentram? Teu seueur dua wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Modalna hiji mawaddah, dua warahmah. Hiji naon Bu? Mawaddah. Dua kurang tarik hiji dua naon ari mawadah ngumah wadah cek situ mah nu beda itu mawadah oh nu bener kabeh ge naon ari mawadah cep kurnia CINTA hurufna ada 5 huruf C huruf I huruf N huruf T huruf A hijikeun cinta sok ibu ayeuna aya kene cinta bobo ka salakin teu moal aya naon sababna cinta ka salaki, cinta ka pamajikan, cep ulah aneh ngan ukur 1 tahun, 2 tahun paling lila. Da kaditu nama eueuh nu ngaran cinta, kunaon geuning teu awet, geuning kunaon teu lami. Da cinta urang mah sokeuna ku sane setan. Da setan mah tara ngadaharan cinta euceuk. Cinta mah sokeuna ku sok jang geura tingali duh anyar kawin mah duka ieu mah. Ibu mah abdi ya maka alamat palingan cek keterangan supaya kieu jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli pisitan paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih ciwitan ku abdi tadi bener dirasakan teh maluan pertama salaki diciwit pingpingna tapi keun kaledeh getihan ditaros cekrek nyerieun moal sakit enggak tengah jawab ieu kalah pingpingna diasongkeun deui ka abdi cek salaki iwit euy mana sebal iwit oi buku nyeri ge ayeuna belum mau diciwit meureun nampiling mojo di daerah barat teh macana meunin alabay memanjaan teu para rugu sok meleman pertama euceul da jeung caroge mah atuh tahan gengsi tahan harga diri hayang hitut ge empet-empet daerah tuh ibu hareupeun salaki hitut abdi ge pernah hayang hitut teu kuat api-api we kaluar efek salaki nuturkeun da geus teu kuat nalawang pantok kalepasan salaki ngupingeun ngik ieu yang nguntutnya entut angga balucan entut ajaran aya nama ibu bapak hayang hitut boro-boro hayang teh hayang ge diharajakon siwe kemalan jeung pamajikan jeung anakna bapana di dapur dut rojol hidungna pret rojol anakna brut aya mau pegede-gede hitut karena sudah tidak ada mata kadenya cek tong karena geulis tong karena kasep tong karena harta tong karena jabatan itu semua tidak akan abadi nu paling abadi cinta karena Gusti Allah Subhanahu wa taala jamaah sadaya hadirin rahimakumullah cinta terus teu aya tenang cep aya modal anu kadua warohmah kanya kasih sayang kadir sakara bageut maka payun sok kadir terus atus akan memayun ka ditu acek mayun ka mama kadir masalah ibu bapak jamaah sadayana tadi sore MC kena dipungkas sareng doa kanggo doa barokah kanggo ieu pangantennya cenah dari dia teh 40 urang nu ngariung yakin bakal aya salah sewes doa nu diijabah ku Allah duka saha wae khusus kanggo panganten Cep Kurnia mudah-mudahan bager hidup rumah tangga nu munggaran sing jadi rumah tangga anu panuntungan oge. Ulah yang kawin 2 kali 3 kali ngucrat-ngucrat cimani bisa jadi tumilah geus cukup ngayeuna nu mah tapi entong sedih tong nyeri hate tong ayeuna aral komo nyarekan ka mamah meuni tega teu nungkulan bukan tega bukan ayeuna luntur kanya itu mungkin untuk yang terbaik buat Cep Kurnia keun sanajan mamah teu aya tapi ingat doa indung pasti selalu nyarengan ka hidup da kolot mah indung mah moal kosi dipenta aya ngaduakeun ka anak teh leres Bu oh ibu anu sok didoakeun kurang teh pertama teh saada anaknya ya Allah merupakan kebanggaan keur urang nu boga budak teh lain boga budak anu sukses tapi boga budak anu soleh dan ngocor ka alam kubur teh Cep Kurnia hiji sodaqah jariah 2 ilmu anu manfaat 3 anak anu mata kieu bager hidup sing jadi dambaan inung jeung bapak hidup kudu jadi budak anu soleh kumaha teu bisa mere minimal budi parangi kakolot ulah sok buketat baketut eceuk
Da ayeuna mah geuningan paingan sok aya bahasa kolot ari inung jeung bapak beunghar mah anak teh jadi raja jadi ratu, tapi anak beunghar inung teh saeutik nu jadi babu. Leres Bu? Sok ayeuna anak beunghar isuk-isuk geus berangkat ayeuna ka kantor misalkan digawe anak can nyaring di PHP-keun ka inung mah mi HP budak. Baheula anakna nu diasuh ayeuna produksina kawalat sia ceul. Leung lamun aya dina ridona, kalau bah lamun aya dina ridona sutul lopi sutil waliden. Bendu Allah aya dina bendu Ibu Rama, ridho Allah fi ridho waliden. Ridho Allah aya dina ridho Ibu Rama. Sakumariweuhna oge bager geulis entong ngaraja hirup teh. Ulah ngababukeun ka inung karunya. Ieu mah nu gegerong inung, nu nyeuseuh inung, nu ngais budak inung, nu ngawapan inung, nu nganterkeun ka paud inung. Gusti karunya geus kolot. Naudzubillah. Naon sababna ibu geunylong tapi keun ka langit katujuh anak nu ngababukeun nu nganyeri kanu jadi inung nu milaraan kanu jadi kolot bakal kaasup musuh Allah musuh surga. Ibu hayang ka surga cek Allah haram tong boro-boro ka surga ngambeu seungitna ge diharamkeun ku Allah. Naudzubillah min keramat yang paling mulia di alam dunia teh inung matak doa inung macep sarua jeung doa nabi ka umatna seukeut alakbatan silet dina pada teu aya tolak ijabahna. Kumaha ayeuna inung teh aya bager tah ieu aya nini. Da inung teh moal aya lamun teh aya nini. Hidup oge moal aya lamun teu aya saha. Inung. Sosok inung mah moal aya nu bisa ngagantian Bu. Sosok bapak sarua moal aya nu bisa ngagantian. Salaki aya gantina maot, pamajikan aya gantina, tapi inung jeung bapak mah bager moal aya gantina sampai kapanpun. Matak mangpaatkeun selama hirup di alam dunia hidup sing bisa ngabahagiakeun hate nu jadiin nyeri nu jadi inung ku anak nyeri ku pilara anak inung mah bela anti suksuk ti dungdung bager geuning ayeuna teu ka dieu teh anger saha nu jadi beban teh hidup duit maka sahakeun anger demi anak segala rupa oge. Leres Bu? Mata ka ade bagernya kasuksesan isukan hidup di mana geus sukses mi HP inung mutiara inung mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu kurang mau salah kalimat thayyibah sasarengan caepkeun aya emak gentosna nya bapak aya di dieu inung nu ngakandung bapak nu ngayuga lain sakedeung 8 bulan hidup teh nganung ngalahirkeun inung ayeuna di heurinan rahimna ku hidup 8 bulan lamina 2 tahun cipinareup ayeuna inung ku hidup di sadap. Tapi kumaha nu jadi indung teu aral teu capek demi anak segala rupa ge. Mata kahade Bu, dari kehadian indung mah hanya memberi taharap kembali, hanya memberi taharap kembali. Tapi naudzubillah anak nuang kelang ka indung cek Allah bakal kaasup musuh Allah musuhna surga. Yuk urang moskeun kalimat thayyibah abdi ti payun Bapak Ibu nyarengan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ma'buda illallah. La matluba illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sok cek ka dieu mayun ka emak. Sok canak panangana rangkul ku bakti hidup bager. Sujud ka mama. Ieu teh gagentos mama. Ma hampura abdi. Bager kasep anak king mamah teu aya. Anu capek ngurus mamah teh nini. Anu capek ngurus mamah teh emak hidup, indung kolot hidup. Mamah ayeuna sarua capek. Banting tulang belaan ninggalkeun hidup, belaan ninggalkeun kewajiban nu jadi salaki. Semua dikorbankan demi anak.
sing inget bager mamah teh baheula kantos ngajerit maratan langit moceak maratan jagat nahan kanyeri dina waktu ngalahirkeun hidup ka alam dunia. Lahir hidup dina rahim menjadi indung pinuh ku kokotor, dirawu dipangku ku indung hidup, tengingetkeun kana kageuleuh da balas bunga hidup lahir kaayaan salamet. Dina nalika gering bager hidup teh ku indung dibawa ka rumah sakit. Kajen banda teboga, kajen biaya teboga bila anu jadi indung ngorbankeun ka era unyam inyum ka tatangga. Bari can kabayang ti mana jam mampu ngagantianana nu penting hidup sehat deui budak salamet deui. Bager kasep anak Incep Kurnia. Omat ulah ayeuna tepikeun ka teu semangat hidup bade ngajalankeun rumah tangga alatan teu aya nu jadi indung. Tapi ieu aya nini, sosok nini gagenti ti nu jadi indung. Da mama hidup teh aya di alam dunia teh karena aya nini hidup. Maha punten mama ada aya ma gegentos hampura ma abdi doakeun ma abdi. Bager kasep anak incu emak pang doa ti emak moal kosi dipenta, panghampura ti emak moal kosi dipenta. Bagernya kitu deui pang doa ti inung hidup, pang doa ti inung hidup, panghampura ti inung hidup yakin moal kosi dipenta. Beral bager emak ngadoakeun rumah tangga hidup aya nu munggaran sing jadi anu panungtungan. Barengan rumah tangga hidup ku tawakal ka Allah. Tuh tingali inung hidup sanajan jauh jeung keluarga, tapi inung hidup selalu aya dina katabah, dina kasabaran. Contoh nu jadi inung rumah tangga hidup sanajan keur sagala eueuh, sanajan keur sagala teu aya, inget barengan ku tawakal ka Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Di mana wae hidup lamun geus tawakat ka Allah, tawakal ka Allah, yakin pertolongan Allah moal hese jang hidup. Beral bager sanajan inung hidup teu aya, tapi digigireun emak aya bapa hidup. Ieu bapa hidup anu tawaleh ngayonan kana kahayang hidup bager, sok suhunkeun hampura anak kanu jadi bapa. Astagfirullah sareng sadayana aramban. Bapa ieu aya ngakeun baham teu-teu ti korong-korongkeun. Ieu anu sok buang kelang ka bapa jeung sok jole dari kana papatah bapa jeung tara tinggi nu wani kana papatah bapa. Hapunten bapa. Sakedap deui aang bade mayunan laki rabi anu munggaran doakeun ku bapa. Jeung aang teu boleh nyuhunkeun piwujang ti bapa, piwuruk ti bapa jeung pangdidik ti bapa. Dah masih kene diajar. Bager kasep anak bapa. Hidup tong sedih eueuh mama. Hidup tong nalangsa eueuh mama bager. Keun ayeuna aya bapa. Ayeuna aya bapa bager semangatnya. Doa bapa moal kosi dihapenta ku hidup. Panghampura ti bapa ku hidup moal kosi disuhunkeun. Jus bager beral bager gerak mangkat. Biang laki rabi anu munggaran bager. Hidup rumah tangga sing pinanggi jeung bahagia dunia akhirat. Mi HP bapa nu merinci ibadah taat ka Allah salat ayeuna tong tinggalkeun. Sabab eta kunci anu paling barokah keur hidup nu jadi indung jeung salat nu 5 waktu. Beral ku bapa didoakeun barakallahu laka wa baraka alaika wa sama bainakum fi khair. Sing mi HP ka hidup